meneh karena ngahulang wae atuh. Atuh nanti itu dah ngojek atuh jig. Motor aja teu boga nu aing. Bener enggak? Bener asal bensinan. Gampang kan di bensinan. Jig. Mana kuncinya? Napa? Nggak gantung. Aing itu atuh. Arma di kamar anak. Harap. Ayo kenal dia. Ngojek. Anjur aing isi tantan harap ya. Yep. Harap mana? Kamana heula? Harap. Ya apa tuh? Buru, gua aing bawa nawe. Nah, Pan ame ongkos narep urang. Perungkeun. minta ongkos. Siapa minta? Tang, geus kajeng aing. Kabur anjing. Aduh, anjing. Karena geng ngojek geus apes. Kita kemana? Apa? Kan? Aing perlu. Cing lah tuh dia ngobrol. Ngobrol naon? Tadi aing ku si Tantan digelukan. Bedah naon? Jeung padahal aing buka salah ngan minta ongkos unggul. Dan tadi anu jeung si Ahmad wae. Heeh. Bandua eta mah preman. Terus Ya pasti mal marere atuh. Ayeuna mah wang jadi copet weh. dosa. Stantan jeung si Ahmad ge dosa. Dosa kunaon? Kan jadi preman. Hayu lah wong jadi preman jeung jadi copet teh kita. Mikeun lah motor ka si Ama. Gig. Ganeng bisa teh ganeng. Aing langsung ngomong. Langsung. Acan action. Action. Bawa. Action. Atuh udah dua. Ganeng bisa ganeng. Buru atuh pelong-pelong. Itu dia itu lihat. Oh, action. Atuh udah ada duaan eta mah preman. Terus Ini moal mere atuh. Anjing. Action. Nah, anjing ganeng atuh. Goceng. Action. anjing. Banyak kenanya. Belum. Atuh lah kita. Mau jaga tujuh. Motor aja terbuka. Nu aing jing. Bener Pak. Bener atuh asal bensinan. Gampang kan bensinan. Jik atuh. Mana motor mana kuncinya? Anjing. Action. Ya, bener. Kita ulang wae. Yang dia ngomong lah, ya beneran kena ulang tuh. Kalau jadi bejar jujur. Action. 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 Bila copot euy. Action. Ya, bener. Kena ulang.